barendak deui di channel Neng Ija. Ya, kali ini saya bersama Jajaka Sunda, putra mahkota. Bilang apa itu? Bersama Jajaka Sunda, nyaeta putra mahkota dari mana ini? Dari baju aji putih. Oh, baju aji putih. Aji putih itu berasal dari mana? Dari eyang. Eyang mana? Eyang aji putih. Oh, nah teman-teman, bahasa Sunda memiliki pembendaharaan kata yang sangat bervariasi dan itu teh eyang teh kayaknya di Cipaku. Oh, kayaknya di Cipaku, Cina. Bahwa eyang guru aji putih itu ada di Cipaku ya, leluhur orang Sumedang. Yang dalam bahasa Sunda itu memiliki banyak istilah atau kata untuk mengungkapkannya. Salah satunya kita ambil contoh ini, kata terjatuh atau jatuh. Nah, kata terjatuh ini bisa bukan beranak pinak ya, tapi banyak beragam bahasa pengertian dari kata jatuh ini, seperti ragrag sama muragnya. Berarti kalau ragrag itu kita ditujukan untuk makhluk hidup ya, sementara kalau murag buat benda mati gitu. Nah, seperti gini ya, eta buahna murag lain, eta buahna ragrag. Biasanya kan terus eta ragrag. Nah, eta mah untuk makhluk hidup lah, kita lah gitu, manusia atau binatang. Eta ragrag gitu kan. Kalau dilarang kekerasan. Lanjut lagi Nah di samping ragrag sama murag, nih Dede dengerin. Di samping ragrag sama murag, kata jatuh itu ada lagi nih, bahkan banyak nih, nanti mama ceritain. Ada juga labuh nih, lemesnya labuh apa? Gebis. Jadi nih untuk teman-teman gitu ya, labuh itu bahasa loma atau bahasa biasa, bahasa akrab, yang bisa kita tujukan ke teman gitu, yang memang kita udah kenal. Sementara kalau gebis itu kata apa? Bahasa lemes atau bahasa halus, bahasa Sundanya halus. Nah, jadi memang bahasa Sunda itu ada kategorinya ya, untuk ke orang tua, untuk ke teman, untuk ke anak yang lebih muda di kita gitu kan, ada ininya ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, lanjut lagi ya, lamun urang teh jatuhnya tapi ke depan teh ya gitu kan ya, temen-temen nih naon tah kan beda deh. Oh, tikus ruk. Si nenek ya, aduh itu geus tikus ruk tah, berarti urang teh jatuh teh ke depan ya, ka payun, ka hareup gitu tah. Beda deui lamun jatuhna ka pengker alias ke belakang ya, mun urang teh ye gebisnya jatuh teh ke belakang disebut naon Di longsong apa? Bukan, tijengkang. Jadi bahasa Sunda teh terus teh aya ieu ya, kulit pisangnya, kulit cau Disoledat. Jadi jatuh tehnya bahasa Sunda mah mani kaya raya pisan, aya aturan khusus mun kapleset ku cau naon tisoledat. Lamun misalkan khusus buah geuningan jatuh, mun jatuh dari ketinggian disebut apa? Murag. Nah, terus aya deui kelak. Lamun misalkan urang teh nya naon sih? Labuhnya nya tuk apa teh aya cai. Gejebur tah. Tigebrus. Oh, tigebrus. Terus mah lamun ti gunung truk gitu tah. Tapi enggak ada cai disebut naon Tijolongjong. Nah, tijolongjong. Lamun teh gebis tapi teh mawa bujur gitu. Jadi teh labuh gitunya nepikeun ka handap gitu. Tapi nepikeun ka set gitu tah. Naon cik? Tigolosor. Jadi Tigolosor. Nah, lagi Nah,
Kalau misalkan kalau berantem terus kita teh terlempar gitu, terlempar gitu. Mati Tijungkel ke belakang ya, tijungkel, terlempar. Terus ayo lamun di hentenya di payun teh aya batunya, urang teh lamun bahasa Indonesia nama tersandung. Nah Sunda naon lamun urang teh aya batu ojo si kaki teh tersandung tah, mun bahasa Sunda nama naon? Tiko sewat. Tiko sewat. Terus aya deui sok aya paribasa kieu. Awas eta teh geus hujan, lamun geus hujan mah kudu ati-ati jalanna bisi titik. Bisi ti soledad. Ti seureuleu, ti soledad. Jadi bahasa Sunda mah aya ti soledad, ti seureuleu, ti gebrus, ti kosewat, ti kojot. Nah, ti kojot mah lamun urang teh heug teh jatuh tapi aya tali-tali, misalkan aya naon sih Benang. Lain mah benang. Entah misalkan aya akar-akar naon gitu nu kakinya disebut kana ti kojot, ieu teh mah ti kojot kieu gitu kan. Aya deui ieu ti gubrus. Ti gubrus terus lamun ngajolongjong naon ti jolongjong. Terus ti kait, lamun urang teh leumpah teh baju teh labu tapi ngait kanuna ti kait. Nah, aya deui lamun urang teh labuh kitunya jatuh tapi urang teh sampeikeun ka tigebros gitu ka lubang, tigebros sampai urang teh ka lubang gitunya disebutna teh naon cik tigebrus lamun tigedebut mah aya bug gitu tah, aya tigedebug sieun pantatnya tigedebug. Aya deui teh labuh tapi teh sampai misalah gini kan ya. Kamari gitu mah teh ieu meni nyeri cenah sampean cenah geus labuh cenah gitunya. Tah teh harita teh labuhna ti kumaha tah eta? Dijalikeun. Kan banyak ya nya tuh. Dari kata satu kata jatuh we nya bahasa Sunda mah seueur pisannya ieu na teh naon sih cabang-cabangna nya. Janten naon sih si kata eta teh ditempatkeunna teh berbeda-beda gitu tah. Upami nu geubisna kawas kieu namina kieu. Upami geubisna misalkan mun geubisna eta amun geubisna ti ka ieu kanon sih nu kokolok ieu ku leutak misalkan disebut tau. Ti golosor, ti sorodot, terus nade. Nah, teman-teman, barusan kita sudah menjelaskan ya. Kita review lagi barusan teh kita kata terjatuh itu apa saja? Ti jolongjong, ti golosor, ti sorodot, ti jalikeun, ti kosewat, terus ti gebrus, ti kusruk, ti jengkang. Terus nanti ya? Ti gebrus, ti soledad, ti seureuleu, ti gedebus. Nanti ya. Nah, pokoknya bahasa Sunda mah kaya pisannya teman-teman. Bahasa Sunda itu bisa satu arti tapi bermacam-macam penyebutannya ya. Nah, teman-teman, kita sudahi dulu ya acara ngawadul bahasa Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar.